Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng singkuring si Panur Aini ti kelas 11 MIPA 4. Ayeuna abi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih ti 1536 imah katutuangunan sakola jeung pamarentahan kakeum ku cai Wahangan Citarum. Panyebab mudalna cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kekocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur nyumbangkeun ka warga anu kena musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa singkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.